jangan kirut sejati ning wayang biasa wadah kalau mengapa pawayangan sumaga orang awitan Nadia Nadia pawayangan
Sang Pegawan Destawana
nyaur hingga Raden Lasmana sabda pratana bayantara cacar pinara penggawan kegerangan ditelai itu harus madus pengandika pun sang pegawan Bopo Baruda Asih Lasmana urip si lengah nakapayun kasih Lasmana aduh dening perkawis ngambil salirat jeung eyang ditampil semua kapihatur kaulan uyuk dampal salirat jeung eyang kaulan eyang asih Lasmana dening kumake hidup ditampi wasta kali catet dina ati disimpen di luhur dina mul-mulan dia catat dina ati samari anu tegena kuwahdi ature luhur kaulan eyang yakin itu daya kelepatan eyang muga we hidup ngahampura kasih sami kaulan eyang nya nuhun kasih Baruda hari sekolon nyata meniseur pisan karasa Baruda pandaki bubuk hideung jadi bodas kuntu beres tinggal bungkus yakin itu hari nafsu mau berjelma makan ya Baruda awak kolot sote lamun disebut bulan jamaah hari awak geus bulan Desember hari kahayang masih kiri Januari dauh timalan puluang angkir panjenengan aya naon ya kasih ya kitu yang gesap perkawis satu acan magan ada satu nadakeun rasa syukur dan kagungan nadakan kawasa sangkan ulang ayat dina alam kayuganana tur lancar jalan pabadamian dina ieu lauh timalan kaulan eyang teh ngarasa reueus geus dipercaya eyang teh kulaja astina pikeun ngadidik ngati kieu sabar jadi guru asa bungahna lamun dibandingkeun jeung gunung anu gunung Himalaya anu lega masih luhur keneh kabungahan eyang lamun dibandingkeun jeung sagara anu luas masih luas keneh kabungah eyang yakin sabab eyang teh geus dipercaya raja astina pikeun ngadidik hidup sabab sangkan jadi jalma anu guna ka bangsa negara jeung agama lauh timalan kaulan upi salajeng pani hidup teh meureun calon raja yakin getih bakal jadi ais pangampi ari calon raja eta kapan kudu kaancikan tilu perkada Lupi anu kahiji ari calon raja mah hiji